Punten Kang, tiasa teu upami puasa qada dihijikeun sareng puasa sunnah nyawalan atanapi puasa sunnah nu lain. Hoyong penjelasan sareng coretna anu soheh. Jawabanana ikhtilaf para ulama. Aya nu ngameunangkeun ngagabungkeun malah bisa hasil 2 pahala. Aya anu berpendapat teu meunang ngagabungkeun niat antara qada jeung puasa sunat. Coretna keteranganana urang tingali dina kitab I'anatul Talibin juz kadua halaman 224. Di tengahna palih luhur. Zada nambahan ieu Ibnu Hajar fil i'abi dina kitab i'ab. Nambahan wa min tamma kana lapad wa min tamma. Wa min sama tina arah-arah itu hasolat. Afta matwakeun sa Al-Barizi, Imam Al-Barizi matwakeun bi annahu kalawan sanyana kalakuan sareng tingkah eta law soma lamun mah puasa ieu si jalma fihi dina ieu yaum alias poe anu disunatkeun puasa. Puasana teh ieu si jalma qadaan kana qada aw nahwahu atawa saumpamana qada. Hasola mangka hasil ieu qada jeung sawab puasa sunat. Nawa naha nganiatan ieu si jalma hu kana ieu qada ma'ahu sartana saum nafli aula atanapi henteu ieu nawa. Imam Al-Barizi matwakeun lamun masih jalma puasa qada atawa saumpamana qada modelkeun kiparat puasana teh dina poenan disunnahkeun puasa modelkeun ngodoan atanapi ngalaksanakeun puasa kiparat dina bulan Syawal. Kan dina bulan Syawal sunat puasa genep poe. Tah si jalma ngalaksanakeun puasa qada dina bulan Syawal hasola mangka hasil pahala puasa sunat oge hasil cumpar kawajiban ngodoan puasa. Rek nganiatan qada jeung puasa sunat atawa nganiatan puasa qada unggul. Tatkala ngalaksanakeun puasa qadana dina poenan disunahkeun puasa nya hasil cumpar kawajiban qada mun dina bulan Syawal meunang pahala nyawalan. Malahan mah dina kitab Fathul Mu'in sisina I'anatul Talibin juz kadua keneh ngan halaman 270 hiji didinya aya ibarat parun ari ieu eta hiji cabang. Afta matwakeun sahajamun mutaakhirun sagolongan ulama mutaakhirin matwakeun bihusuli sawabi Arafah kalawan hasilna pahala puasa Arafah wama jeung puasa badahu tetep ieu mah saatosna ieu Arafah alias puasa Tasu'a, Asyura, puasa nyawalan bisa hasil biwuku'i saumi pardin kutumibana puasa pardu piha dina ieu Arafah. Saur sagolongan ulama mutaakhirin tatkala puasa pardu dilaksanakeun dina poenan disunahkeun puasa modelkeun tumibana dina bulan Syawal atawa tumibana dina poenan Asyura atawa Tasu'a atawa Muharram atawa Senin Kemis kan didinya disunahkeun puasa. Sajabaning hasil qada alias cumpar kawajiban ngodoan oge hasil oge pahala puasa sunat. Khilafan lil Majmu, berbeda pendapat dengan Imam Nawawi dina kitab Majmu. Wataba ngikuti hukam Majmu alias ka Imam Nawawi saha Al-Asnawi Imam Asnawi. Pakola ngucap Imam Nawawi dina kitab Majmu inna wa huma lam yahsul lahu syai'un. Inna wa lamun nganiatan ieu si jalma huma kana pardu jeung naflu nganiatan puasa sunat jeung puasa qada contona lam yahsul mangka moal hasil lahu pikeun si jalma naon syai'un naon-naon min huma tina ieu qada jeung naflu. Ceuk Imam Nawawi dina Majmu anu diikuti ku Imam Asnawi lamun digabungkeun niatna moal hasil parduna oge moal hasil puasa sunatna. Moal hasil ngodoanana oge moal hasil pahala sunatna. Itu eta cek pendapat Imam An-Nawawi dina kitab Majmu. Tapi
cek Ibnu Hajar dina kitab Tuhfah mah bisa hasil. Tapi cek Ibnu Hajar dina kitab Tuhfah bisa hasil pahala puasa sunat tatkala ngalaksanakeun puasa qadha dina poenan disunatkeun puasa bisa hasil sote lamun diniatan. Niat qadha oge niat puasa sunat. Lamun teu diniatan mah moal hasil, nu hasilna ngan qadha wungkul. Mugia manfaat, wallahu alam bisawab.